itu. Woi, di wadahan. Wis, wis. Lemang mul gele. Matak kurang mah kajian sare kan di bawah. Matak jarang lingit bedong. Bedang teh majikan teh, cing atuh sia teh rek sare mah cenah teuneun bedog teh. Buat ka di bawah sare. Da urang mah dikekepan bedog sare oge. Teh sieun ti golosor. Ya udah geus kabiasaan. Anamun tadi dipake gitu layangan. Kemana eueuh? Cek majikan teh ku dewek diampikeun. Wah, yang dibantuan jana. Kemarin ada kawan teh. Tadi bantuan nangmu tapi bung capek dia mau itu. Tahun Kunaon atuh bantuanna? Hati. Ku hate. Ya, geus. Ya. Petani mah tuh ngebuat ya. Saeta aya sabaraha kilo? Aya seberapa kilo? Udah kan. Ah, ya 50 kilo mah. Mual mah ke bawah. Moalnya paling 30-nya. Heeh. 30 kilo mah aya, Pak. Aya 30. Dar pada naon. Eta ngopi peuyeum jeung keripik. Ngopi peuyeum. Heeh. Tuh. Tuh. Ngopi peuyeum jeung keripik cenah. Oh, jeung keripik eta di keripik tuh jeung aron. Tuh. Duh, keripik aron peuyeum. Naon di sampo handapna? Sampo keneh. Teh kirang pinu wah. Wah, iya mah dipinuhan wae. Kirang atawa 2 gelas. Asal kopi. Masan ngopi heula. Ya, mang hijewang ge abi. Heula mah. Tong tolan nangka kawinan bapak. Oh salasa teu beja-beja. Aduh si bapak teung keinget ka emak. Iya kahiji tanu oke RW mana tabakan ke ieu teh alus ngaranna. Disampo. Disampo. Berjuang Bener-bener. tingkat gitu. Nya, bener disampo. Nya. Terus unggal poe terus Mun batu nempon alus teh urang kudu 7 poe. Bukan dia keur di jalan. Eta tas ngajalur hirup teh. Nya. Tas ngajalur. Naon pang nasebut tas ngajalur. Oh beda urusanana lain-lain selokan gitu. Urusanna di jalan kena mobil jadi ngajalur. Dina segala beda enggak ada ngajalur mah. Tah tas ngajalur hirup teh. Beda deui jalur jeung di selokan gitu. Bener mah. Iya mah. Jalur pengairan. Udah maaf saya tuh lompat ke hotel berbintang gerasa jeung kondisi ke kieu. Itu kan ada hirup nak ke tengah jalur mah beda. Heeh. Bener eta. Tadi dia ge rada daerah ongkol. Jelema tukang kecebrukan di sawah. Pas dipanggil kali ke Jakarta. Pas manehna ngomong, udah aja ke sini. Ke Cimahi. Geus nyampak pan si Dengrang. Supaya ke hotel nih, Mang. Teh kahwat ke aduh pan tengah ieu rada ngarenyag oge nu marke batik marke bedahan ai kurunyung teh urang Bukan urang mawa misi senajan urang. Kunaon cenah, Mang? yang lah kopi atuh geus Kopi. Apa? Heeh. Nikmat jeung kopi mah. Mantap. urang mah naon wae bisa urang meski acan wah mantap Mana itu?
Weh, diwadahan. Wis, wis. Lemang mogel Heeh. Anu nyekutnya taki. Itu musuh di tukang. Kita tengah caw susu tiap ayaan eueuh wae wah ngagidig di aing balik bongkar jeung bongkot-bongkot bobet. Gede amat. Ada tiap di teang. Cenah bagian maneh kayak mah sum kayak mah. Teang cabut bener pasang mandrem. Ah bener cing cabut teh gitu. Cek ieu teh ala bagian maneh. Tapi teang geus ngajongkeng wah aing kamari ti dieu geuning. Bongkar jeung bongkot bobet. Cek urang teh ari sia naon mah ributkeun jatah aing disebut ari bau deui. Wah, bongkar aja jeung bongkot-bongkotna bobet. Keuh. Ari ku batur dibikeun jeung ari ku ai manehna bari ngomong mikeun teh ku manehna di alana teh. Wah, keuh aing ngabalik ti dieu kamari gede gue. Karete bongkotna, kono ke batuna laan, bongkar ku pacu lalungkeun. Keun antep ke genereangan kemana bongkotna eueuh. Anakna kamari da aya anakna setangtung dipangguh urang mah dibawa ka imah. Inahkeun ku aing. Aman. Urang sok bari keulip. Eta melak sampeur dia saja itu. Teh halus sampeur. Jalan eueuh. Nah, ringus satangtung ditempok pocokna eueuh. Kabeh. Nah, aing mau parang nu gede eta. Iumprang we ti handapna kabeh. Pan nu ngaliwat ari maneh, teh cenah burung mah naon. Engko dipelakeun da keuh campo halus-halus sok dipitrekan pucukna. Jadi hampo we tina bagah kabeh. Kieu we top bae urang ngali sing dan proyek. Iya saya. Mun kieu tah pantas kieu ge ari maneh mah tuh dah. Kuduna ge maneh mah kieu hungkul ya. Kuduna ge kieu hungkul kieu lain bae jeung kieu tidak pas awewe wae. Ada. Kalau wong nyabut abut. Kayak dibere nu kieu henteu nya. Ada. Iya. Main lah ada baju. Make kolor hungkul. Mang eta naon? Ah, cicing aja urang teh. Wah, mang itu di lembur batur apa dulu teh lembur batur gara bedog aing di teh mah. Balik ti dieu we mun sare da urang mah tara resort. Besok-besok tara mun aya isi. Yang ngisi mah resotnya bedog. Yang isi enggak karek diteuan euy. Hari sare mah dikeukepannya. Kajian bedog nu kumaha keur waktuna dibawa. Nah, bedog muleutik sok dibawa ka dieu. Cik urang kajawan nepi. Bedog eta. Mawa beus, urang mah bedog mah nyelap we anger. Mandak. Lamun mariksa teh sok anger ka urang heula. Gap teh. Cing sia mah mawa ieu, aing udah geus separa buat aing mah bisa lesot gitu teh. Tapi kamari ge di urang di sidang ge ditu aing make topi we balikeun ka tukang. Badak pas dipoto lah, mang cenah foto heula balikeun ka hareup rek dipoto malah katingalipun. Badak cek urang eta nu kasaleseurian atuh pengacara ge. Urang mah dibalikeun ka tukang ngobrol mah kieu. Pas rek dipoto kakak. Kayak orang mah bahasa hati ulah teh so, masa ngomong gerem, mangi kopea dipake kurang nih ti dieu teh lempang kan itu. Nah, ada mah jelema jeung mang cenah tara-tara make kopea. Heueuh mata aing ge tara mata murah gua. Anu tara mah memang sok anu ngageureus. Ada aing mah citu di imah komplit teh kopea nu kumaha. Rek nu hideung nu kumaha oge.
Bukan gitu. Yang penting mah aya setoran ya pamajikan mah. Duit 20.000. Matak cek aing teh mah ada baheula teh kawin teh cash, tapi anger nyetoran mah ngahap we. Anjir eta kopi geus kuat ka 2 gelas gitu. Mantap. Jika sarun tuh beak we terus di Oh. Namun dikieu brek mah langsung kitu dah. Teh tanggal cau susu tiap ayaan eueuh wae. Wah, ngagidik di aing ngepal di bongkar jeung bongkot-bongkot bobet. Gede amat. Ada tiap di teang. Cenah bagian maneh kayak mah sum kayak mah. Teang cau teh bener basa ngeandrem. Ah bener cing cau teh gitu. Cek ieu teh ala bagian maneh. Sakit teang geus ngajongkeng wah aing kamari ti dieu geuning. Bongkar jeung bongkot bobet. Cek urang teh ari sia naon mah ributkeun jatah aing disebut ari bau deui. Wah, bongkar jeung bongkot-bongkotna bobetkeun. Keuh. Ari ku batur dibikeun dia dari ku aing manehna bari ngomong mikeun teh kumanehna di alana teh. Wah, keuh aing ngabalik ti dieu kamari gede we. Karena teh bongkotna, ono ke batuna laan, bongkar ku pacu lalungkeun. Keun antep ke genereangan kemana bongkotna eueuh. Anakna kamari da aya anakna setangtung dipangguh urang mah dibawa ka ieu mah. Inahkeun ku aing. Aman. Urang sok bari keulip. Kan melak sampeur dia saja itu. Teh halus sampeur teh. Nah, aringus satangtung ditempok pocokna eueuh. Kabeh. Nah, aing mau parang nu gede eta. Impang we ti handapna kabeh. Pan nu ngaliwat ari maneh teh cenah burung mah naon. Engko dipelakeun da keuh campo saos. Ade ribat urang sok nyoren bedog teh henteu da anger kana cangkeng teh neangan atuh. Asa hampang kan asa. Matak urang mah kajian sare ge di bawah. Matak jarang leungit bedog. Bedak teh majikan teh cing atuh sia teh rek sare mah cenah teuneun bedog teh. Buat ka di bawah sare. Da urang mah dikekeupan bedog sare oge. Da teh sieun ti golosor. Ya da geus kabiasaan. Namun teu dipake gitu leangan. Kemana eueuh? Cek majikan teh ku dewek diampikeun. Wah. Ya, parah ieu mah. Urang mah sare ge dikekeupan bedog. Madak lamun aya naon teh. Aya riweuh aya naon aing mah ngomong bedog di bawah gitu. Da tiba heula urang mah. Kajian ke sare urang bedog teh naplok kana beuteung. Layap dibutuhkeun teh siap di awak. Tiulah we pas tambang teh pagoh. Aya ujug-ujug ngarampung puguh urang mah geus bedog maina beuteung. Udah urang mah tara geus teu aneh gitu barudak mah. Mun hese pasti ngahudangkeun urang. Da urang mah ke sok parabot sok ngaplokkeun beuteung. Tep di hula aya ribut-ribut.